Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Caritaan manggali aya pangaluna oge pikeun ayu manganti kitu dirasanti jeung Sandika. Dina hate leutikna pada ngabenerkeun kana eta caritaan. Sabab si Rawing waktu masih keneh dina jero kandungan ayu manganti ge sakitu nyaana kanu jadi incu nepikeun ka mere kakuatan elmuna. Anu saterusna jadi kakuatan puncak nanang bule. Sedengkeun di tempat anu rada anggang harita Ki Buyut Debleng keur nyarita ditujukeun ka si Banteng Wulung. Dewe geus teu sabar hayang geura talu ngalawanan si Segarawa teh euy. Cenah eta si Segarawa teh jago kapercayana si Warangkas. Jadi anu geus bangkotan ngalawan anu geus bangkotan deui kitu teh. Ari Iraing rek milih lawan saha engke teh teh euy. Wah. Nganteng mah moal ngarek milih-milih ngalangupa ah. Mokona mah nganuani majuan lawanan nganteng we. Ngarek sang barahang urang oge ding ladenan ku anteng mah. Pokona mah bati ku ganteng. Babukan kuruyungan ku nganteng mah. Nganu manting mah ngangke dina narung nawuran masing-masing. Mudu menang narungna ngomanya si Banteng Wulung ngareret ka Oman Suraman si Jawara Budag nu direret langsung ngajawab. Wah. Nyadu bogoe jalele aku do senang hatena. Dekulusin kalaparan sabab bakal kerdahar jeung nginum mah memang mawa gitu. Wah. Ini ada memang penting hari si beuteung mah mangajeng. Di kumaha aya tanagana ari beuteung lapar mah. Wah. Rek bisa tarung bari beuteung ku kurupukan mah. Wah, naon teh mah sumangat gitu. Wah, tadi Ki Buyut Debleng mah nyaritana hayang geura dahar bakal nu dibawa. Lain dahar bakal nu dibawa Oman. Dewe hayang geura tarung ngalawanan si Segarawa. Ih, ceuli sarua ti gigir tapi selain mah teu nyambung wae mun ngomong teh soman. Wah, desina sombong omang mah Ki Buyut. Lawan dodek disombongkeun. Aya ngaronjatkeun kemampuan dina oge dilatih hunang bule gitu. Wah, jadi jeung mangandeng mah sakalia leureuh da urang dahar heula gitu. Oman mah sadudu we jan kana eta caritan manganteng. Wah. Jangsar Jangwara Budegan. Kang mana karepan we ngomongan teh mangneh mah ngoman. Mimikiran teh kang nadaharan we. Mangneh mah Jawara Budegan ngejeung bekian daharan. Singon man mah lain mikiran narungnya. Wah. Wewag bener beg-beg ariug.
Periksa kalian guys ya heula beuteuh kitu. Besu banget. Cek awan wah. Darada jauh kele kata batu dituduh teh wakat teh. Wah. Iya. Cari cingna ngaliung. Dibelah ditutuh. Anu mawa perbekalan bah gitu ya. Jadi usul obat bah. Asup akal, anu badak di satu tuan, kubang adek oge. Kibuyut ge beli ngaret ka jaka cece si kipas pedang baritus nyarita. Mengge sebekam ku si lain eta si oman teh jaka cece. Montong sina mulu ngomong wae. Mun tepikeun kaila ngobrol jeung si oman kalah kakesal kana hati. Dewek nyarita ngaler ngajawab ngidul. Beungeus tong sina ngomong deui jaka cece. Hei, man mah gimana sih? Sabar. Udah dibilangin sama Eke. Mending diam aja, kagak usah ikutan ngomong. Ngeselin kamu mau Roman si budak. Hah, gimana sih malu-maluin Eke? Punya kawan jawara budak teh? Wah. Budak eta bakal rasa budak wah. Bawa bakal gudak gitu. Aduh kabeneran buku kabeki obat gudak hek bake tempe gede gajah bake tahu dah boleh perintah kedar heula. Iya benar itu. Tuh dah boleh lanang tuh geningan. Wah booking ngaco wae si ngoman mah ngupa-ngupa pisang Nang bulean nang tungan lain ditahan daharan siang ngoman Soloman si jawar budegan. Napi nang ngeungeus waktuna ngurang neruskeun lampahana gitu. Wah si ngoman mah jawara budegan nganu ngaya dina memikiran teh daharan ngejeng daharan we. Ngayu nang bulean ngeungeus ngajakan nginitan ngasok siap barangkatan deui. Sakabeh anggota barisan carengkat nangtung. Sabab ningali nang bule geus nangtung anu saterusna ngajakan di rombongan barisan Dharma Yuda neruskeun di lampahna. Dina sarujing lempang harita ayu manganti jadi ras inget kalau jadi salaki jaka sinangling. Harita tur disamat dina jero hatena. Kang Angling, ya abdi jeung anak urang yang pikeun berjuang Kang. Muise Kang Angling ayeuna aya di dieu sasarangan. Tadating suka jeung bagjana ke diri abdi mah Kang. Hanya ka Kang Angling teu aya nyarangan. Budak urang nang boleh sanajan can manjing dewasa. Tapi tos mibana jiwa kapahlawanan Kang. Upami engke Kang Angling pendak tangtos bakal ngaraos reueus sareng bagja. Kang Angling doakeun abdi sareng nang boleh sing aya dina kasalamatan sareng keunggulan Kang. Ya atuh urang tiasa tepung lawung pikeun ngariung sakula warga Kang Angling. Kitu sasambatna ayu manganti dina jero hatena. Sedengkeun anu keur disambatna harita jaka sinangling nuruskeun lampahna pikeun ngalaksanakeun pancen ti Mbah Badra Karang anu jadi guruna. Nyata ngarabut mustika Karang Kancana nu dibawaku Sugarba. Waktu jaka sinangling ngambah ka salah sahiji lembur, harita jadi katarik perhatianana. Waktu merhatikeun ka salah sahiji pakarangan imah anu lahana lega. Katingali di eta pakarangan aya lalaki kolot anu nyarane kana tatangkalan bari sumengira bangun anu keur nahan ka nyeri. Kejauh di tempatna eta lalaki kolot katingali aya wanoja geulis rupa keur paloba-loba carita jeung lalaki anu geus aya umuran. Dilikina kayaan jelas lain jalma biasa. Sabab make baju wanda jawara. Sata dina cangking belah kencana nyoren pedang ponok. Jaka sinangling jadi penasaran harita di luareun pakarangan jadi terus merhatikeun kana kajadian anu keur lumangsung.
lalaki anu geus aya umuran anu mancu dina tangtunganana dihareupeun si Wanoja harita nyarita di barung jeung Seri Sagarupa. Akang si Jakakamba, Akang si Jakakamba minangka jago kapercayana Sugarba. Dadi kapaksa ngalakukeun tindakan kaki Aruman. Bapana Milawati pongan nolak kana karep pamaksudan Akang. Anu menang tugas di Sugarba dunungan Akang kudu ngapoyong anu geulis Milawati. Jadi bedoka cida mun Milawati nolak sama bakal dijadikeun pamajikan ku Surgaba dunungan Akang. Malah geus pasti bakal diserangkeun. Kumaha jadi milujeng Akang teh? Jaka Sinangling beuki katarik perhatianana. Sabab Jarakamba nyebutkeun ngaran Sugarba jalma anu keur diteanganana. Harita Jaka Sinangling terus merhatikeun kaayaan anu keur rumangsung. Milawati netep antep ka Jaramba dina sikepna anu tanes terus nyarita. Jarakamba, ancin ulah coba-coba maksakeun karep jeung kahayang. Kanu geus jelas nolak. Jadi sok sanajan tepikeun ka iraha bae. Kuring mah bisa nyumponan kana kahayang Surgaba. Sanajan bener anjeun bisa ngungkuran ajen pangartina Bapak kuring. Kuring moal nyerahkeun diri. Jadi Milawati cerik ngajakan izin jajaten ka Akang gitu. Ki Aruman anu jadi bapak teh jago kolot anu geus ngawarah Milawati bisa karena ilmu bela diri. Hartina ajen pangarti anu geulis aya di sahanapeun Ki Aruman. Jadi moal aya hartina ngalawanan oge Milawati. Mending gene geus welah tarimakeun kanyataan aya cek Akang mah. Diboyong ku Akang. Sugarba dunungan Akang teh dina waktu moalila deui bakal ngabasa dunya kajawaran. Sabab Sugarba dunungan Akang jago pilih tanding moal aya anu mampu ngimbangan kana ajeun pangartina. Milawati langsung mesat bedogna. Bari ngabangun pasangan netep seukeut ka Jarakamba bari terus nyarita deui. Jarakamba, jeung tibatan kuring diboyong leuwih hade tarung ngadu jiwa. Leuwih hade binasa jeung tibatan ku jadi pamajikan Sugarba. Aweuh. Amit-amit. Jadi keukeuh bilih tarung ngalawanan Akang. Jarakamba si pedang wajah ireng. Aduh geulis teh. Keukeuh bae nolak. Ade yang begitu mah. Hartina Milawati ku dibawa secara paksa. Sor buktikeun kemampuan ilmu bela diri Milawati. Hayang nyaho tapi teu ngamana kemampuan anu geulis ya. Teu kudu baca carita Jarakamba. Kadah ye. Kurang ajar. Dina memang kurang ajar. Kebuka pisan perita manusiaan pisan didinya teh. Wah, sok tong loba omong. Tong loba omong lamun bener dirinya nekat. Rasakeun ieu. Yorela cilung Milawati majuna rajang bari metakeun bedogna. Sedengkeun Jarakamba sok sanajan lemor teu ngagunakeun pakarang. Harita rikat cingkrak ka beulah kenca jadi aya di beulah katuheun badan lawan. Sok yukikang plos. Panarjang Milawati teu kena kana sasaran. Jarakamba nu aya di beulah katuhun lawan metakeun leungeun katuhuna rek ngeutig pigelang leungeun katuh lawan. Orok aya Milawati ge teu kapalingan gerak harita nalik leungeun katuhuna ka tukang bari suku katuhna nadong kana lebah ka kemplung lawan.
tapi rikat jarak kambang ngakirikeun badana ka gigir tajongan lawan dipenung ku suku katuhuna sakyuk tegas Milawati ngacari jeung mundur ka tukang tapi kancang ngakentak luncat nusuk tepus ku panarjang susulan bedogna ngarah kana beheung lawan jarak kamba si pedang wajah ireng ngakiwar nyingkahan sabatan bedog lawan anu ngarah kana beheungna sok hiuk kiwar plus gese waktu saling hapan sanggeus panarjang lawan ngeplos dikeuna kana sasaran harita suku katuhu najong pigelang leungeun katu lawan asat hiuk gegas bedog Milawati lepas tina cekelanana pogoh we Milawati kageteun memeh leungit ka kagetna harita jalakama si pedang wajah ireng nyusul tepus ku panarajang susulan leungeun katuhuna nyurungkeun dadana Milawati ngajadikeun Milawati ngapangkieun mundur ka tukang sababaraha lengka sat surungkeun dada dek des Milawati ngagero kaget bari ngabangkieun ka tukang Jalakama geus rek luncat nuturkeun badan lawan karep rek ngalumpuhkeun Milawati tapi jadi kagetkeun waktu aya ciri manu ngacoret datang saterusna mantuh dina tangtunganana nongongan ka Milawati anu keur ngabangkieun ka tukang jorela cilung cilegedeg Jaka Sinangling mancu dina tangtunganna di hareupeun Jalakamba bari musyrikeun panentepna jirim anu anya datang harita Jalakamba langsung tumanya saha silaya saha silain hasok nyingkir montong pipilun kana urusan sekolah ajar dina sikapna anu tenang tapi tanda sarita Jaka Sinangling ngajawab kuring Jaka Sinangling geus sakuruna kuring pipilun kana urusan Jalakamba sabab Andika boga karep rek mawa Milawati secara paksa karep pamaksudan Andika anu rek ngalumpuhkeun lawan tangtu kudu dihalangan silain jalma asing pinangih ke dewek mah sia Jaka Sinangling ayeuna datang rek ngabela ka si Milawati hayang jadi pahlawan sehingga coba-coba rek ngahalangan kana karep pamaksudan dewek sia bener kuring bakal ngahalangan kana karep pamaksudan Andika Jalakamba malah geus sakuruna kuring nulungan sabab jalma anu teu suka kalakah rek dibawa secara paksa kuring lain hayang jadi pahlawan tapi hayang tulung tinulungan we ka sasama si lain teh nyaho anu hareupan jeung saha Jaka Sinangling dewek Jalakamba si pedang wajah ireng geus minang ngalaman tarung can ku singaranapan eleh cacaten dulu jadi selain tong kadohong mun tapikeun ka nyandangan ka nyari dina kasempatan ieu sia dina mangsana dewek nyebankeun panarajang ka si lain Jaka Sinangling teu kudu dicaritakeun heula ngeunaan kuring bakal kasoran dina eleh jajaten mah Jalakamba anu jelas kasoran jeung unggul dina ijen jajaten geus ilahar bakal kitu kajadianana Jalakamba si pedang wajah ireng langsung ngabangun pasangan sagad diripikeun maju narajang dina ngalakukeun panarajangna teu waka ngagunakeun senjata pedang ponokna nu disebut pedang wajah ireng sabab manehna boga anggapan tanpa ngagunakeun pakarang bakal mampu ngarubuhkeun anu jadi lawan Jalakamba si pedang wajah ireng netep seukeut kana lawan baik terus carita si lain ngontong katuhung sa Jaka Sinangling mun sakedeung deui bakal dilumpuhkeun ku dewek sia buktikeun kemampuan si lain tanah palajang dewek sia jorela cilung Jalakamba maju narajang sok sanajan teu ngagunakeun pakarang tapi da puguh panarajang dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan harita angin sameran panarajang naba kuat kana badan lawan
Jaka Sinangling anu ngagunakeun ilmu silat layang bajra karang. Harita ngimbangan kecepatan gerak Panalajang anu dilawan. Panalajang teu disingkahan tapi dibendung ku sapasang leungeun Jaka Sinangling. Bantrokan kekuatan raga lapisan ngaliwat leungeun masing-masing harita lumangsung. Sauk hiu keduk yes! Cari jeug. Jarakamba sepedang wajah ireng ngacari jeug mundur ka tukang. Sedengkeun Jaka Sinangling saukul ngageser saeutik sukuna ka tukang, Jarakama gancang mancukeun di tangtunganana. Serog ngawangun di pasangan bari nyarita. Kabapuan selain cukup lumayan Jaka Sinangling. Tapi ieu tarung acan naon-naon deui sia. Panalajang anu dilakukeun ku cewek acan dinyakeun deui sia. Urang teruskeun tarungna. Jorela cilung Jarakamba sepedang wajah ireng maju di narajang. Kecepatan gerak jeung kekuatan Panalajang leuwih dironjakeun. Jaka Sinangling ngimbangan Panalajang lawan, aya Panalajang anu disingkahan, aya oge anu dibendung. Sok hiu gas. Plus. Hiu keduk gas. Ukur gese waktu sababaraha detik disanggeus ngabendung Panalajang lawan, harita Panalajang balesan ti Jaka Sinangling anu ngarah kana dada lawan geus teu sempat disingkahan ku Jarakamba. Sat hiu gegeh. Wah! Dada aing kabodangan anjeun. Jarakamba ngagero kaget bari ngadalik deug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Dalik deug raneg. Jarakama gancang ngeureunkeun sukuna saterusna mancukeun di tangtunganana bari ngatoreng hapanapasna. Jarakama sepedang wajah ireng merhatikeun kanu jilawan bari ngupat tina jero hatena. Kurang ajar si Jaka Sinangling. Teteh boga kemampuan anu teu bisa dianggap enteng kurang ajar teh. Kecepatan gerak jeung kekuatan tenaga pisanana itu bisa diimpangan ku aing. Ningali kana kayan kieu mah aing kudu ngagunakeun pedang wajah ireng. Aing kudu sagancangna bisa ngarubukeun ilmu jailawan. Jarakama si pedang wajah ireng langsung nangtukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna ngagunakeun senjata andalanana pedang wajah ireng. Serepet. Jarakamba mesat pedang ponokna. Pedang teh memang beda jeung pedang anu sejen. Sabab lain ngagurila pedang teh tapi